Sallallahu ala Muhammad. Jelma mukmin nu kumaha anu leuwih dipikarasa gitu. Karena dililakeun atau dipanjangkeun hirup nah nu kami. Karena kami manjangkeun atau ngalilakeun karena hirupna eta sejak ya. Maka diwalakeun Nabi Daud qala la ya. Teuing ya. Maka qala maka ngadawu Gusti Ta'ala di ida qala la ilaha illallah iksa'ara jilduhu warta'adas mafasiluhu. Gitu ya. Jadi jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah. La ilaha illallah bari yo ukur kitu ukur la ilaha illallah jadi itu kurang meresap. Bener ari irta'adas nama si maksud ketika saya lebih kapake tok ada turunnya dari para aulia bahwa ini lisana hatena kabeh akbar nabi ngilu ngucapkeun la ilaha illallah zikir kan urang mah jaraknya eta we nu hate ka mana bae hate difokuskeun otak ka inget ka Allah ka orang cek tahu saat nu urusanna jeung saat atunya dikir mah dikir we itu kata Gus alhamdulillah sekolah lumayan itu. Maka doa Allah pak ini akrahu lahu bizali ya, bizali kamu maka kami nikahnya pakai saja mati terus kata jama ku eta perkara al mauta karena di jerma maut kama yakrahu wali waladahu berbeda seperti nikah hewana kolot kalau jadi anak dari nalika dititah tuh di itu ini tengah buku gitu lah. Kita perlu nama bersyukurnya anu karena itu teh Allah diberi panjang hidup dan kan diberi kesempatan sebenarnya. Lu tukang dosa nah hari lu anu saroleh di kancang maut nya lalu sok aya pinu dibalik. Nah hari itu barang kelang pan urang kadang-kadang yang dibalikkeun. Tah Gusti anu para dogong tarukang mabok tarukang anu enga-enga mautan kadang dibalikkeun. Nah hari lu aralus anu saroleh garancang mau justru ada teh hikmahna diberi kesempatan kena Gusti Allah hikmahna teh. Mata walakin labudda lahum minhu inni uridu an asyirahu tetapi kami ya Allahnya temenang teh eta mau juga eta jaman minhu tina eta qaul inni uridu an asyirahu fi dari hadida kami ngarasakeun ya kana rek ngabungahkeun ka eta jalma dina ieu tempat tapi salian ieu tempat dina tempat salian ieu tempat cik tempat ieu tempat teh ngabungahkeun ngarepkeun rek ngabungahkeun ka eta jalma dina tempat anu lain ieu tempat itu maksudna. Nah sabab inna naimah balaun warahauha syiddatun wa bi'adu. Nah, kalau mengizinkan tempat membawa kenikmatan ulang di tempat ini. Bahkan nikmatnya jelema nu nikmat hirup diberi panjang, bari bongham, bari wah, terus segala kasorak, eta teh bangga. Cocok, tong dikira. Urang segala munah diberi umur sehat, jam-jam belajar, usaha, maju wae terus-terusan, singkat deh. Bisi eta teh balai di Gusti Allah. Beberapa kadang-kadang hirup diberi biasa-biasa kayak ukur pada cukup keur sapa poe. Geus keluh kaya wae Gusti mun atuh mun tambahna. Ye, sudah eta sia anu semua. Sebab nikmat dina dari ya mana? Beda jeung nikmat itu mah nikmat ke di darah ke mah di akhirat. Teu mah langgeng atuh. Eta mah rahmat Gusti Allah lain balai. Dan disebut balai itu justru ini orang sing hati-hati. Mata kasabua juga sama halal nya. Cekan nya dia oge pan. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Jadi yang halal teh paru hukumna. Bisa kabeh jalma muslim. Fardu. Gitu. Artinya wajib berarti. Entah kurang ikhtiar maksimal. Aja dek naon wae pola dana dek naon wae beridaga terserah. Itu udah maksimal. Bukan wajib. Bang, tujuan dengan halal. Gitu. Dengan halal. Tak mendengar rasa ngeunah nabe di dunia mah
haji dah banget kan. Bisa jadi eta ngeunah di dunia ribu ke dia. Tadi mariwang eta. Nikmat di dunia ternyata di akhirat mah ribu. Maka lamun jelema anu ribu di dunia bisa jadi eta jelema rek dijieun salamet ku Gusti Allah. Bisa jadi eta jelema rek diasupkeun kana naon kana jannah Gusti Allah. Asal wari mobil kismah we eta jinun. Tidak narima karena babagan di Gusti Allah. Alhamdulillah. Kamu luar biasa. Luar biasa. Nah, kopiah aduh. Di tempat orang di dunia musuh pak untuk pagliwat naon untuk lepas timu. Musuh zahir kan salat malah setan tuh. Geus beres salat biri rada-rada semua deh gitu. Batur meuli mobil aja si goblok geus meuli di ngareret teh. Loba musuh lah orang teh. Gitu. Batur mami kasanangan setik si goblok. Ya Allah. Dikoyong. Teuing pokona mah teh eta. Daun kemah nikmat anu kemah lah. Lah. Da musuhna geus dikarem atuh musuhna geus digodog di neraka. Semua paguluban kitu nikmat tadi langgeng rahmat Gusti Allah ahli dunia. Sedangkan urang mah geuningan atuh mana cenah mun ngaji rek di mana kayak usaha kumaha mau boga ijazah heula. Nah, boga digawe ngaji menaon. Ya terus ka pengajian saya segala payung. Asup ka pabrik, asup ka anu geus mentok kabeh oge. Daftar itu daftar mentok kakara pamiceran ka pasantren. 3 tong sampah pesantren ya Allah ya Allah. Mari atuh. Lain jadi tujuan lain. Jadi kirana anu pesantren mah cenah naon? Suram masa depan. Justru pesantren mah geus nyaritakeun masa depan. Jadi masa depan anu dina benak maneh mah urang dina benak teh masa depan teh hirup geus gede kawin itu ini mah eta. Dan identitas tapi aya teh geus masalah. Tuh dipikir santri mah begitu abos oke kari belajar geus ceritakeun masa depan. Santri masa depan mah oke aja tadi. Hirup di masa depan, oke hirup masa depan mah geus pae hirup teh langgeng teh eta masa depan. Tinggal kumaha oke urang. Urang bakal bener bakal selamat lamun selamat berarti urang ikhtiar usaha teh aya. Itu lain hayang ngunah-ngunah di ayeuna engke bakal jadi ripu pan. Ada kemai orang hirup like seperti kumaha bae oge da geus dijadikeun bus itu penting cukup we. Seperti urang daek usaha kudu itu. Yang juga aceh misalkan anu maksakeun geus kentek aceh urang-urang. Masing-masing penting kabeh pada rukun, kabeh pada cukup geus sama. Gitu. Kamu gitu macam mana? Kemahi mereka minta ke aceh, mantap neraka. Usaha. Gitu. Nah, cuma memang ngerti wae. Kembae atuh. Ente wis ngerti. Itu begitu. Jadi ulah cenah ngerti wae enggal ujung kieu tapi hari-hari wae aing ribu. Iku lebih hayang ku jelema diperhatikeun. Padahal Allah Taala geus nyaho dah sepugu. Mati kabeh apal. Mun dikira atuh ari urang mah jiga nu hayang kasebut ku manusia ku jelema. Rugi atuh ibadah yang disebut itu rugi eta menang beungharcan karuha rugi heueuh. Ya Allah ya Allah.